Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babus sunaiyi. Tanya aja ya. Babus sunaiyi ari ieu eta bab mertelakeun kalam anu bangsa dua. Kalam anu bangsa dua. Jadi ada 2 poin dina kalam tersebut. Dina bab-bab ieu teh ada 2 poin dina setiap kalam. Wa fihi jeung eta tetep dina as-sunai salasuna ari 30 nawanana mau'izatan mau'izahna. Ayat 30 mau'izah 30 pitutur. Arbaatun ari 4 mau'izah eta akhbarun pirang-pirang hadis Nabi. Wal baqi jeung ari anu sesana eta asarun pirang-pirang asar. Naon asar teh ke dipayun jelaskeun. Wa na'ni sareng ngamaksud kami saur Syekh Nawawi bil akhbari kalawan pirang-pirang khobar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana pirang-pirang dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud akhbar teh nya khabar hadis Nabi. Hadis Nabi anu lebih spesifikna masalah nya hadis qauli. Wabil asari jeung ngamaksud kaula kalawan pirang-pirang asar. Maksud asar teh nya aqwalas sahabati kana pirang-pirang qaul sahabat. Wattabi'ina sareng pirang-pirang jalmi anu anut ka sahabat. Nah, maksud asar teh nya qaul sahabat jeung qaul tabi'in. Bahkan lamun ku urang diperhatikeun mah mungkin di lebet ieu bab teh aya oge qaul atba'ut tabi'in. Dina ieu bab teh saneskan saukur qaul sahabat sareng qaul tabi'in. Tapi aya oge qaul atba'ut tabi'in. Mungkin dipayun ka pendak. Fa minhum mangka eta tetep dina sawarehna as-sunai. Ai tegasna fal maqalatu maka ari maqalah al-ula anu mimiti makalah kalam qaul al-ula anu mimiti minal munabbihati anu tetep dina pirang-pirang perkara anu ngelingan akhirat. As-sunaiyati anu bangsa dua aya 2 poin eusina teh ari keterangan hadis ruya anu diriwayatkeun naon ma anin nabi tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu nyatana sanya Kangjeng Nabi eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi khoslatani ari 2 tingkah 2 sifat eta la syai'a henteu aya perkara eta afdalu anu leuwih utama minhuma tibatan khoslatani ada 2 hal 2 karakter anu memang eueuh perkara sejen anu leuwih utama tina 2 karakter tersebut. Al-imanu tegasna kahiji ngimankeun billahi ka Allah, iman ka Allah. Wa naf'u jeung mere manfaat lil muslimina pikeun pirang-pirang jalma Islam. 2 perkara. 2 perkara anu teu aya nu leuwih utama. Perkara nu sajen anu teu aya nu ngunggulan perkara sajen tibatan 2 perkara tersebut. Nyata iman ka Allah jeung
mere manfaat ka muslimin. Carana kumaha mere manfaat ka muslimin teh? Bil maqali kalawan ucapan. Kade tong kadinya bisi tigebrus. Atau hayu orang melakukan kebaikan, hayu tulungan batur melalui ucapan. Au bil jahi atau kalawan pangkat. Orang punya pangkat sebagai kepala daerah atau sebagainya di pihak-pihak pemerintahan lah, punya otoritas gitu. Dina nguruskeun kamaslahatan muslimin, kita bisa digunakan ku kapangkatan eta yang mere manfaat yang muslim. Au bil mali atau kalawan harta, lamun orang seorang bangsawan orang kaya bisa menggunakan harta. Au bil badani atau kalawan badan, urang mah cenah pinter nanti boga ilmu henteu jang ngawurukan batur, pangkat teu boga, harta sumawona gitu ya. Lamun aya nu ngabangun masjid rek miluan, ngaduk-ngaduk wae mah. Kumaha make pokona mah urang supaya bisa manfaat yang muslimin. Eta dua perkara anu memang teu aya perkara sejen anu munggulan kana dua perkara tersebut. Nyata iman ka Allah jeung mere manfaat ka muslimin. Qala ngadawu sa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan man asbaha la yanwi zulma ila akhiril hadis. Man ari sawe jalma ta asbaha lamun asup isuk saha man asup isuk pa isuk saha man eta la yanwi teu niatan saha man teu boga niat azul makana ngazolim ala ahadin kahiji jalma oge gufira maka dihampura lahu pikeun siman naon ma kasalahan jana anu ngalakukeun saman dosa-dosa anu tos diperbuat urang asal asup isuk we. Urang asal asup isuk niatan moal rek ngazalim batur. Eta geus bisa ngahampura dosa-dosa nu geus diperbuat. Betapa penting mah nya. Manta ku Imam Ghazali mah dina Bidayatul Hidayah. Pas urang waktu isuk teh geus beres ngadoa geus beres ritual naon-naon kade ulah poho selapkeun dina hate urang teh bertekad ngazam rek mere manfaat jang muslimin jeung rek ngajauhkeun madarat ti muslimin atawa ti batur ti jalma-jalma. Eta geus ngiparatan dosa. Ku urang asal urang sadar we punya niat gitu. Sanajan si paribasana dina bukti mah geus hudang teh SD parat nepi ka peuting. Tapi urang geus aya niatan. Niatna eta nu diincer. Waman jeung ari sawe jalma eta asbaha lamun asup isuk saman eta yanwi nganiatan saman nusratal mazlumi kana nulungan jalma anu dizalim membela kaum tertindas orang-orang anu dizalimi wa qada hajatil muslimi jeung nyumponan pangabutuh muslim jalma Islam kanat maka bukti nawan niat nusratal mukminin wa qada hajatul muslim niat nusratal mazlum wa qada hajatul muslim lahu pikeun siman eta ka ajri hajjatin seperti pahala ibadah haji mabruratin anu mabrur. Menang pahala haji dosa diampura menang pahala haji mabrur sedangkan al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur mah teu aya balasan deui kecuali surga. Gampang sebenarnya lamun urang ngaji mah nya hayang asup ke surga teh tinggal dipraktekeun ku niat ku awalna urang ngazam pas isuk-isuk teh moal rek ngazalim batur niat rek mere tolong yang jalma-jalma anu dizalim rek memenuhi pangabutuh batur sebagai pahala ibadah haji
anu mabrur dosa diampura. Wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi alaihi salam Ahabbul ibadi ari pang dipika cinta na pirang-pirang hamba ilallahi munggu Allah ta'ala bari malur sa Allah. Eta anfa'un nasi pang manfaat na jalma linnasi pikeun jalma sejen pikeun batur. Orang yang paling dipika cinta ku Gusti Allah ternyata orang anu pang manfaatna jeung batur. Paling bermanfaat jeung orang lain. Wa afdalul a'mali ari pangutama-utamana pirang-pirang amal eta idkhalus sururi ngasupkeun ka bungah ala qalbil mukmini kana hatena jalma anu iman ku ngasupkeun ka bungah hukum ngabungahkeun batur eta teh amal anu pang salam hese kadang watak jelema mah rata-rata senang lihat orang susah lihat orang senang. Rata-rata watak orang kebanyakannya jika gitu. Kecuali orang-orang anu diberi taufik ku Gusti Allah. Anu ketika batur susah teh jadi susah, ya, perasaan hatena. Ketika batur bunga urang minum bunga, bahkan anu susah ku urang teh diasupkeun ka bunga. Tah ngasupkeun ka bunga kana hate batur mukmin khususna. Eta leuwih amal-amal anu termasuk amal anu leuwih utama. Di antara buktina idkhalus surur anu paling populer anu paling top teh nyata yatrudu nolak saha abdu atau si jalma anhu tisi mukmin ju'an kana lapar. Orang kelaparan beri makanan. Wah, MPG dong. Kayak heula atau maka dia gitu. Jadi di segi sisi di satu sisi gitu nya. Eta aya memberi makan orang lain, ngabungahkeun. Ini bagus ini. Tapi mungkin di cara pengolahan kadang aya nu kurang tepat atau memang aya oknum-oknumna gitu nya. Setelah itu tong ngabahas MPG. Nya intina mah urang memberi makanan jang anu kalaparan. Kumaha we carana? Au yakshifu atawa ngaleungitkeun saha abdun anhu tisi mukmin karban kana kasusah batur keur kasusahan aduh butuh naon cenah ieu keur aya masalah naon dibantuan kurang menyelesaikan masalah tanpa masalah au yakdi atawa bayaran saha abdun lau pikeun mukmin dainan kana hutang cenah urang boga hutang jatuh tempo ieu kebenaran batur jatuh boga hutang jatuh tempo kebenaran urang boga duit bayaran eta amal utama ngan hese dan memang gitu amal-amal anu gede pahalana masuk hese batur keur kalaparan sok hese urang mere bantuan teh tuluy nya batur keur kasusahan hese deh padahal urang teh bisa batur keur kalilit ku hutang padahal tetangga urang coba dipesan eta amalan utama wa khoslatan jeung ari dua tingkah dua sifat eta la syai'an daya perkara eta akhbasul leuwih anu leuwih najis anu leuwih goreng anu dipika geuleuh najis teh kan asyai'ul mustaqdar saben-saben perkara anu dibilang-bilang geuleuh cek bahasa mah tadi disebutna najis mentak sok aya geuninnya aya salam ti si eta si najis nah najis teh geuleuh maksudna teh karena memang cek bahasa gitu asyai'ul mustaqdar perkara anu dibilang-bilang geuleuh ai anjasu tegasna leuwih najis leuwih geuleuh min huma tibatan khoslatan asyirku tegasna syirik menyekutukan nyakutukeun bilai ka Gusti Allah. Nyakutukeun Gusti Allah. Dosa besar. Wadurru jeung ngamadorotkeun bil muslimin ka pirang-pirang jalma Islam. Ya, kebalikan tinu tadi, nu awal hadis Nabi, dua perkara anu moal aya perkara sejen ngunggulan
karena dua perkara tersebut nyata iman jeung ngamanfaatkeun muslimin mere manfaat yang muslimin. Kebalikanana nupang dipika geuleuh nyata urang menyekutukan Gusti Allah, lamun menyekutukan Gusti Allah jeung ngamodaratkeun muslimin. Dina naon wae ngamodaratkeun teh fi abdanihim dina pirang-pirang awak hayu muslimin au amwalihim atawa pirang-pirang hartana muslimin. Bahkan dina kahormatanana. Dina kahormatan ngamodaratkeun kehormatan dengan menyebarkan berita-berita hoak padahal teu terbukti gitu. Tercoreng dicap we. Aya makan gampang dipiralkeun gampang viral. Padahal teu bersalah ini peribahasaan. Geus dicap ku netizen teh pan eta kehilangan kehormatan. Bahaya teh kitu. Nanti ngararaji mah kitu. Saur Kanjeng Nabi ge kullul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap jalma muslim kajalma muslim sejen haram darahna, haram hartana, haram kahormatanana. Ulah sampai di rempak orang darahna, hartana, kahormatana. Fa inna jami'a awamirillahi sabab saenya-nyana sakabeh pirang-pirang parintahan Allah taala bari mahaluur sa Allah eta tarji'u kembali nawan jami'u awamirillah ila khoslataini kana dua tingkah kana dua perkara at-ta'zimi tegasna ngagungkeun lillahi ka Gusti Allah taala bari mahaluur sa Allah. Lamun ku urang rek disimpulkeun parentahan-parentahan ti Gusti Allah teh secara umum kembali kana dua hal pokok. Kahiji urang kudu ngagungkeun ka Gusti Allah wa syafaqati jeung nyaah li khalqihi ka makhluk Allah. Aya hablum minallah, aya hablum minan nas. Nah gitu. Cenah eta salat teh jeung salat unggul eta mah hablum minallah. Tingali bacaanana dina salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Assalamu alayka salamatan eta alaina muga tetep ka abdi sadaya wa ala ibadillah jeung ka pirang-pirang hamba Allah as-sholihin anu saleh. Kabatur ongkoh dina salat anu memang ibadah mahdoh. Hablum minallah na aya, hablum minanas na aya urang ngadoakeun jeung batur. Lain jeung urang salat. Kaqauli seperti dawuhan Allah taala bari mahaluur sa Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqim wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa aqimu jeung kudu ngadegkeun anjeun as-salata kana salat. Wa atu jeung kudu nyumponan anjeun, ngaluarkeun anjeun, nekanan anjeun az-zakata kana zakat. Aya dua sisi. Sisi urang hablum minallah jeung hablum minan nas. Salat hablum minallah. Sanajan memang dina hablum minallah eta ge aya hablum minan nasan. Urang ngadoakeun. Tuluy dina atuz zakah. Urang mere zakat, mere manfaat jeung batur. Dina harta urang teh. Wa qaulihi sareng dawuhan Allah taala bari mahaluur sa Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ushkur li wa liwalidayk. Ushkur kudu bersyukur anjeun li ka kaula agung. Saur Gusti Allah. Wa liwalidayka jeung ka indung bapa anjeun. Bersyukur ge dua dimensi atau dua hablum minallah jeung hablum minan nasna. Urang bersyukur ka Gusti Allah da hakikatna diayakeun teh ku Gusti Allah. Tuluy urang ge bersyukur ka indung bapa. Da syariatna urang aya teh melalui indung bapa. Bawal mah nya seueur ayat-ayat nu sanesna deui. Dina hadis seueur. Secara umum gitu semua perintahan agama, perintah Gusti Allah merucut karena dua hal anu besar. Ngagungkeun ka Gusti Allah jeung nyaah ka hamba Allah. Mantak kudu bener hablum minallah jeung hablum minan nas kan gitunya. Ruwiya diriwayatkeun an Uwaisinil Qarni
Ti Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Ya. Nah, sebenarnya mah jumeneng di pas zaman Kanjeng Nabi jumeneng Uwais Al-Qarni. Tapi itu biasa mendakan Kanjeng Nabi. Sebab ana ngabakti ka ibuna tos tua renta. Setiasa ditinggalkeun jauh. Pas sakalina izin ka ibuna. Dina hiji dinten. Cek ibuna teh heg wae cenengan ulah teuing. Izin hoyong tepang ka Kanjeng Nabi ka Madinah. Kaleresan Kanjeng Nabi nuju teh aya nuju perang, nuju angkatan, nuju angkat teh aya di Madinah. Wah, gitu lamun ditungguan pilih laun karunya indung balik deui. Padahal kan martabat suhbah, martabat jadi sahabat, martabat anu luar biasa. Tapi bakti ka kolot. Karunya kolot nu ngurus. Sehingga sok sanajan henteu jadi sahabat, Uwais Al-Qarni jadi tabi'in anu paling utama. Abdurut tabi'in Uwais Al-Qarni. Pangutama-utamana tabi'in teh Uwais Al-Qarni. Bahkan Umarnya Sayyidina Umar ge ku Kanjeng Nabi pernah di piwarang ngadugikeun salam ka Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Dikenal lama aku orang-orang di daerah Uwais Al-Qarni teh nya. Tukang pemulung lah nya. Suki di tukang sampahnya orang tak punya lah. Tapi derajatnya di sisi Allah luar biasa. Tapi pangutama-utamana tadi. Bakri ka kolot gitu. Naon anahu sanyana Uwais Al-Qarni eta qala ngadawuh sa Uwais. Marortu kana dawuhan marortu ngaliwat kaula. Fi ba'di siyahati dina saware perjalanan kaula. Nya kuring keur melanglang buana keur nya amang lah. Marortu paliwat birohibin kalawan hiji pendeta. Amprok jeung hiji pendeta. Fakultu maka naras kaula. Cik Uwais Al-Qarni. Ya rohibu he pendeta. Ma eta naon awal darajatin ari mimitina darajat. Yarko anu naik ha kana darajat sa al muridu jalma anu ngarepkeun usul ka Gusti Allah. Murid. Qala ngawalar sa rohib. Radul mazalimi nyaeta mulangkeun pirang-pirang pangzalim. Wa khifatuz dhahri jeung hampang tonggong minat tabiati tina pirang-pirang hak adami. Pirang-pirang hak adami. Begitu. Tahapan pertama ketika orang hayang suluk sapar, hayang usul ka Gusti Allah, naon teh pulang heula pangdzaliman. Lamun saumpamana teh berkaitan jeung harta, hartana anu pernah didolimi ku orang kembalikan harta. Lamun masalah kehormatan ya urang minta halalna, minta dihampura. Jeung hampang tonggong urang tina memikul hak-hak adami. Ulah loba teuing hak adami anu dipikul ku urang. Menta karidoanana, menta kaikhlasanana. Lamun mantak naon teh sapa ya, seueur katanya. Ada beberapa ulama sufi anu memang tidak mau menerima jabatan. Sebab naon hak adami loba pisan. Tapi untuk itu oke nya, lamun sufi ge lamun ku Gusti Allah ditakdirkeun jadi seorang pejabat, ya bakal. Ya, ahli sufi mah tidak bergerak atas kemauannya sendiri, tapi atas petunjuk di Gusti Allah. Fa innahu maka saenyana kalakuan eta la yas'adu moal naik lil abdi pikeun hiji hamba naon amalun hiji amal. Wa alaihi bari eta tetep numpang kana amal naon tabiatun hak adami au mazlamatun atau pangzalim.
amal urang teh kan moal bisa diangkat ku malaikat hafadzahnya anu nuliskeun urang ke disetorkeun malewatan namun cek Imam Ghazali mah di setiap langit teh aya penjaga malaikat hafadzah anu ngoreksi setiap catatan amal kan tiap hari diganti tiap hari teh bergiliran teh aya sip malam aya sip siang tuluy aya nu saminggu sakali yang saja bina tah itu teh moal kuateun naik tina lamun urang masih aya hak adami aya pangdoliman wal maqalah tu jeung ari maqalah kalam cariosan asalnya tu anu kadua tina 30 maqalah karek dua eta qala ngadau sa nabi an-nabi tegasna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam alaihi eta muga tetep ka kanjeng Nabi assalamu alaikum salamatan alaikum bimujalasatil hukama bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama ila akhiril hadis alaikum kudu netepan anjeun bimujalasatil ulama kalawan nyarengan calik ulama pirang-pirang alim al-amilina anu ngamalkeun kana ilmuna ulama anu ngamalkeun kana ilmuna teh hesenya ieu teh kadang ku Gusti Allah dipasihan taufik yang neangan ilmu can dibere taufik ku Gusti Allah hasil ilmuna geus hasil ilmu butuh taufik bisa ngamalkeun ilmuna geus bisa ngamalkeun ilmu ku Gusti Allah diberi taufik urang butuh taufik ti Gusti Allah pikeun ikhlas dina amal sehingga sawar Abah al-maghfurlah almarhum rubbama fatahallahu babat talab wa ma fatahallahu babal ilm terkadang Gusti Allah teh karek mukakeun lawang neangan ilmu urang dibere daek ngaji tapi can dibere ngarti ku Gusti Allah berarti urang nyuhunkeun taufik ka Gusti Allah sing dipasihan ilmu geus dipasihan ilmu wa rubbama fatahallahu babal ilm terkadang Gusti Allah mukakeun lawang ilmu wa ma fatahallahu babal amal tapi Gusti Allah teu mukakeun lawang ngamalkeun ilmuna urang alhamdulillah tos dipasihan taufik ku Gusti Allah bisa ngamalkeun ilmu wa rubbama fatahallahu babal ilm yang terkadang Gusti Allah mukakeun lawang babal amal wa rubbama fatahallahu babal amal terkadang Gusti Allah mukakeun lawang amal wa ma fatahallahu babal qabul tapi Gusti Allah teu mukakeun lawang panarimana nyata ikhlas can bisa ikhlas dina amal teh masih aya hang kasebut keneh jadi nya tetep minta taufik urang teh sing bisa ikhlas bahkan dina sapali hadis deui mah annasu halaka illal alimun sakabeh jalma teh terancam binasa kecuali orang alim wal alimuna halaka illal amilun nu alim oge terancam binasa kecuali nu ngamalkeun ilmuna wal amiluna halaka illal mukhlisun nu beramal oge masih terancam binasa kecuali nu ikhlas wal mukhlisuna ala khatarin azim nu ikhlas ge masih dalam bahaya yang besar masih dalam bahaya yang besar al bihama wasrima'i kalamil hukama'i sok cenah kade ulah leupas ngumpul jeung ulama ngaji ti ulama anu ngamalkeun ilmuna wasrima'i kalamil hukama'i jeung ngupingkeun kalam pirang-pirang ahli hikmah ahli bijaksana lain ahli hikmah tukang wiridan ngagebos cai nya hukama di dieu teh ahli hikmah tah tegasna ail alimina tegasna pirang-pirang jalma anu alim ulama bidzatillahi ta'ala kana zat Allah ta'ala tapi lain maksudna ma'rifat kana zat Allahnya ma'rifatna kana sifat sareng afal Allah zat Allah hakikatna zat Allah urang moal bisa nyaho
Saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, idrakun al ajazu anil idrak huwa ainul idrak. Urang teu bisa nyaho kana hakikatna zat Allah, justru eta teh urang bener-bener nyaho ka Gusti Allah. Urang moal bisa sabab naon Gusti Allah moal zatna Gusti Allah, hakikatna Gusti Allah moal bisa kacerna ku urang sebagai makhluk moal kuat. Moal bisa. Tah lamun urang sadar bahwa urang teh moal bener-bener bisa nyaho kana hakikat Gusti Allah, eta teh urang bener-bener geus marifat ka Gusti Allah. La ya'rifullaha illallah. Moal aya nu nyaho ka Gusti Allah kecuali Gusti Allah sendiri. Ta'ala bari malur sa Allah al-musibina anu bener kabeh fi aqwalihim dina pirang-pirang ucapanana ye hukama. Ucapanana selalu benar. Wa af'alihim jeung dina pirang-pirang padamelanana hukama. Selalu benar. Kadang kan kata-kata bijak. Kata-kata bijak tersebut eta teh hasil tina perenungan anu mendalam. Tafakur. Nafakuran alam, nafakuran ya, ciptaan-ciptaan Gusti Allah sehingga bisa benar-benar nyaho ka Gusti Allah. Akhirna lahirlah kalam-kalam hikmah. Mutiara-mutiara tina hate katanya, tina lautan hate teh bisa dicandak mutiara-mutiara pemahaman, mutiara-mutiara ilmu. Nante hatena anu pinuh ku ilmu langsung merembes kana padamelan-padamelanan. Ulama ahli hikmah. Fa inna Allah Ta'ala maka saanyanya Allah Gusti Allah Ta'ala bari mahal warsa Allah eta yuhyi ngahirupkeun sa Allah al qalba kana hate al mayyita anu maut. Hate anu maut geus mati bisa dihirupkeun deui ku Gusti Allah binuril hikmati kalawan nganggo cahaya ilmu anu manfaat. Kalawan nganggo cahaya hikmah. Hikmah teh ail ilmin nafi tegasna ilmu anu manfaat. Al ilmi tegasna ilmu an nafi anu bermanfaat. Kan geuning sok aya paribasananya. Geus pae hate mah hese cenah. Tiba bener oge. Nya eta lamun jalmana embung bener gitu ya. Mereka dawang embung memperbaiki diri sanajan sakabeh jalma alim salam dunia nganasehat eta jalma tetep da manehna embung terus dikunci mati ku Gusti Allah hatena teh. Tapi lamun manehna aya perasaan we hayang ngarobah diri asal sering gitu nya kumpul jeung ulama mendengarkan menyimak kalam hukama insyaallah hatena bakal hirup deui. Ngan ulah hayang langsung dan lamun aya jalma panyakitan geus mengidap penyakit selama 30 tahun hayang cager berobat ka dokter moal sakaligus cager proses butuh proses kan dina tajul arus gitu. Tajul arus urang teh jeung berdosa geus 50 tahun sakali ngaji hayang langsung marifat ka Gusti Allah heula cenah. Sampai sing terus ngajina sing sasan tong pegat. Kama yuhyi secara yen ngahirupkeun sa Allah al ardo kana bumi. Taneuh al maitata anu mati. Tanah anu geus mati, gersang, tiada tumbuhan. Jajadian ngajadikeun teh bima ilmatori kalawan cai hujan. Cai hujan, di hujanan jarada itu tanah mati itu. Nyawal hasil orang teh ulah pegati ulama yang sering mendengarkan kalam-kalam hukama. Wa fi riwayat Tabarani jeung eta tetep dina riwayat Imam Tabarani an Abi Hanifah tampi ti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu ari keterangan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama jalisu kudu ngarejengan diuk aranjeun kabeh cek Imam Abu Hanifah al kubara
kapirang-pirang gegeden tong leupas itu gegeden teh kumaha engke dihareup wasailu jeung kudu naranya aranjeun kabeh al ulama kapirang-pirang ulama ulah nanya ka ai sok loba salah sok aya salahna ai dina masalah keterangan agama kata bade ai makan teu apal kana medan situasi anu dihadapi ku urang ari ulama manu paham kana cara istinbatna ngaji bener katanya kana cara menerapkan hukum tuh bakal seueur pertimbangan beda mentak saur Imam Abu Hanifah tanyakeun ka ulama senajan aya kitab senajan aya buku jang wawasan bagus baca ngan lamun aya kira-kira anu teu kapaham tanyakeun ka ulama wa khalitu jeung kudu ngarijingan anjeun ngarencangan anjeun nyampuran anjeun al hukama ka pirang-pirang hukama tilu eta berarti tilu jalma eta tah kubaro ulama hukama wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat anu sejen jalisil ulama jalis kudu nyarengan diuk anjeun ngabarengan diuk anjeun al ulama ka pirang-pirang alim geus majelisna tong kosong wae teu pasantren isian wa sahib jeung kudu ngarencangan anjeun al hukama ka pirang-pirang hukama ka pirang-pirang hakim orang bijak wa khalid jeung kudu nyampuran anjeun bergaul anjeun al kubaro ka pirang-pirang gegeden tilu kategori jalma ai tegasna fa innal ulama sabab saenya ulama eta salah satu aksamin aya tilu pirang-pirang bagian nu disebut ulama teh al ulama tegasna pirang-pirang jalma alim bi ahkamillahi kana pirang-pirang hukum Allah taala bari madosa Allah kategori pertama ulama teh aya ulama anu ngarti kana hukum Allah wa hum ari al ulama bi ahkamillah sok wa hum ari al ulama bi ahkamillahi taala bari malursa Allah mana deh wa hum ari al ulama bi ahkamillahi taala eta ashabul fatwa pirang-pirang anu ngagaduhan fatwa maksudna bagianna masalah fatwa hukum eta ulama anu ngarti kana hukum bagian fatwa eta mah lamun urang mengalami suatu kejadian can apal hukum agamana kumaha taroskeun ka ulama bi ahkamillah ahli fatwa anu ngarti fikih lah anu ngarti fikih wal ulama jeung kaduana pirang-pirang alim bidatillahi kalawan zat Allah tak pakot unggul ingatnya maksud alim bidatillah teh apal kana sifat apal kana padamelan Allah nyaho dari nyaho kana hakikatna zat Allah juga kumaha hakikatna zat Allah kumaha moal aya nu misalkeun jelema tadi saur Sayyidina Abu Bakar al ajazu anil idrak huwa ainul idrak wa hum ari ulama bidatillah eta al hukama pirang-pirang hukama ahli hikmah wa fi engke hukama teh beda-bedanya wali hukama teh anu bi makna aulia anu bi makna atibba anu bi makna manatikoh aulia nya hukama teh anu diartian para wali ini anu bener-bener marifat ka Gusti Allah aya deui hukama teh artina teh atibba ahli-ahli kedokteran Al Hakim Ibnu Sina kan ahli kedokteran terus aya di Al Hakim teh al falasifahnya failasuf orang filsafat ahli filsafat
atau mana tikong lah ahli mantek ahli logika eta bahasa hukama teh dina kitab-kitab sok aya kitu tadi dia mah maksud hukama aulia Allah fa fi mudakhalatihim sabab eta tetep dina ngalebetan hukama orang sering masuk karena kajian-kajian hukama sok ngariung jeung hukama tahdzibun ari ngabersikeun lil akhlaqi kana pirang-pirang akhlak para wali sehingga sok aya istilah guru mursyid gini nya ngabersikeun akhlak urang batin urang li annahum karna sanyana hukama eta asyraqat moncorong naon qulubuhum pirang-pirang hatena hukama bima'rifatillahi kalawan ma'rifat ka Allah Ta'ala hatena pinuh ku ma'rifatan ka Gusti Allah wa asyraqat jeung moncorong nan asraruhum pirang-pirang sirna ulama hukama sir tanya jero hatena bi anwari jalalillahi kalawan pirang-pirang cahaya keagungan Allah dina hatena teh penuh dengan keagungan Gusti Allah sehingga para wali mah moal aya anu merasa gumede ka makhluk da hatena geus pinuh ku ngagungkeun ka Gusti Allah bahkan teu ngalirik kana bagian dirina sendiri nu katilu wal ulama'u jeung pirang-pirang alim bil qismaini kalawan dua bagian apal kana hukum jeung ma'rifat billah apal kana hukum jeung apal kanu ngieun hukumna ta ieu wahum ari al ulama bil qismain eta al kubaro pirang-pirang gegedean nah ieu gegedean nu ahli duanana nu ahli kana duanana sehingga ku sapali guru manya di Mesir anu nya kan Kanjeng Nabi ngadau al ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris para nabi ta ulama pewaris para nabi teh aya anu ngawariskeun bab ahkamna anu ngawariskeun bab kama'rifatana ka Gusti Allah anu ngawariskeun bab ahwalna tingkah-tingkah Kanjeng Nabi para nabi nya Kanjeng Nabi ketika salat Kanjeng Nabi tingkah hatena sapertos kumaha tuluy kama'rifatana ka Gusti Allah kumaha tuluy apalan sapertos kumaha kawal-kawalna di sapertos kumaha jadi warisan nampi warisan itu beda-beda mun anu sampurna mah anu biasa ngawaris kana sadayana kana kawal kana hadis Nabi apal pada melan Nabi di pidamel sami terus ma'rifat ka Gusti Allah top bari jeung ahwalna bener ka kondisi-kondisi jiwana akur sareng Kanjeng Nabi. Da Kanjeng Nabi mah ketika salat teh waju ilat qurratu aini fis shalah. Sareng dijadikeun qurratu aini katenangan mata kaula, ketenangan hate kaula fis shalat dina jero salat. Kanjeng Nabi mah keur salat teh tenang, ada urang mah kurang gosok. Kan gitu. Berarti urang teh can mewarisi ahwal. Lebih fa inna mukhalaqata ahlillah sabab sanya nyampuran ahli Allah anu kubaro teh ya tatuksibu bisa ngupayakeun atau ngusahakeun naon mukhalatah ahwalan kana pirang-pirang tingkah saniatan anu luhur urang jadi memiliki naon teh nya tingkah kondisi jiwa anu tinggi jiwa urang teh jadi hirup sehingga beragama teh teu kering. Lamun urang ngaji hukum wungkul, fokus kana hukum-hukum. Ya dina praktek ibadah teh kadang urang teh asa aya ukuran naon dina salat teh sebenarnya. Akur cek Al-Qur'an, cek hadisna dina salat teh. Cek hukum fikihna. Tapi hati urang asa tuh. Kurang campur gaul jeung ahli Allah, jeung kubaro. Wa naf'u jeung ari narima manfaat billah kalawan panglirik eta faqon naf'i saluhureun tetep saluhureun narima manfaat billah kalawan ucapan
Ari kubaro mah ngagegedean tokoh anu jadi pusatna ku ngalirikna oge urang teh geus langsung aya ser dina hate teh aya setruman dina hate tah kamanfaatan anu langsung didapat tina panglirik seorang ahli ma'rifat billah eta teh bakal leuwih bernilai daripada ngan saukur ucapan nasihat tapi kosong. Entak sok aya geuning urang teh lamun amprok jeung ulama besar kiai ajengan buya ku ningalina ge urang teh geus leuwih semangat deui kana ngaji, leuwih semangat deui kana berbuat baik. Beda jeung urang ngadengikeun ceramah. Hayu ngadengikeun ceramah nu bika ngabudah itu nu ceramah teh. Biasa we kondisi hate urang teh. Komo lamun ceramah nu susurian unggul gitu nya. Jadi eueuh rasa hayang memperbaiki diri. Pokok we gitu nya, urang hayang bebenah teh. Lamun susurian unggul gitu lain berarti ulah susurian keur ngaji teh. Tapi ieu mah eusina lamun susurian unggul. Paman mangka ari sawe jalma eta nafa'a ngamanfaatkeun ka anjeun naon lahzuhu panglirikna man nafa'a maka pasti manfaat ka anjeun naon lahzuhu ucapan si man ketika panglirikna wae geus bisa manfaat ka urang komo di ucapanna tapi henteu sabalikna kadang nya nu narima ucapan anu bisa dipikir kurang tapi dina panglirikna cara wa manding ari sawe jalma etala henteu nafa'aka lahzuhu fala maka moal nafa'aka lahzuhu lamun panglirikna wae henteu naon teh henteu bisa memberi manfaat yang kurang maka komo diucapan. Wakana jeung muktosa as-Suhrawardi Imam Umar Suhrawardi anu ngabeluan kitab Awariful Ma'arif Sufi saminya eta yatufu nguriling sa as-Suhrawardi fi ba'di Masjidil Khaifi di sapalih Masjid Khaif bimina anu aya di Mina di Arab di Saudi. Ketika ibadah haji kan ibadah haji teh para jemaah haji teh sok ka Masjid Khaif katanya. Da kita salat di dadinya rek ngalempar jumroh dina harian tasyrik. Tah aya Masjid Khaif teh di Mina di Mina. Yatasaffahu hale atau bari ningalian. Bari mencari-cari, bari ningalian. Saha as-Suhrawardi al-wujuha ka pirang-pirang wajah. Tingalian beungeut batur. Ngureuling teh. Kunaon cenah eta? Imam Suhrawardi jeung kuringan neangan. Yang beungeut gitu. Neangan kenalan atau kumaha teh gitu. Pakila maka ditaroskeun lahu ka Imam Suhrawardi naon dalika eta yatufu fi ba'di Masjidil Khaif akhirih. Kunaon cenah? Nguriling itu jeung ningalian beungeut batur. Faqala maka ngawalar sa Imam Suhrawardi. Inna lillahi sanyana eta tetep kagungan Allah. Saha ibadan pirang-pirang hamba. Gusti Allah ngagaduhan hamba-hamba idza nadharu anu bila mana ningali saha ibad. Ila syakhsin kahiji jalma aksabu maka bisa ngusahakeun sa ibad hukasi sakhos saadatan kana bagja bisa jadi wasilah bagja ku ditingali ku hamba-hamba Allah tersebut ku panglirikna nyatu bedanya katingali ku wali Allah jeung katingali ku tukang maksiat nya jelas beda pengaruhna. Fa ana maka ari kaula eta atlubu neangan kaula dalika kana eta ibad tak urang teh keur neangan ibad eta mudah-mudahan cenah aya sehingga urang teh
bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Nah, kemudian karena hadis dinamatan bahwa orang teh kudu ngarejengan diuk para ulama jeung ngupingkeun kalam hukama, para aulia, orang-orang anu memang tos marifat billah. Mun bisa mah duanana. Arif billah sekaligus alim bi ahkamillah. Aya. Qala tayna bahayana urang misah ti ulama. Qala ngadausaan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dawuhan saya bakal datang naon zamanun mangsa ala ummati ka umat kami sallallahu alaihi wasallam. Ya firruna pada mabur ngajauhan sa ummati minal ulama iti pirang-pirang alim wal fuqaha jeung pirang-pirang ahli fikih. Alim billah kan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama di dia ulama anu yakhsyallah. Tuluy fuqaha anu apal kana hukum-hukum Allah. Berarti wali jeung faqih gitu. Fayabtali maka nyoba masihan cobaan him ka ummati sa Allah Gusti Allah bisalah sibaliyatin kalawan tilu pirang-pirang cobaan. Ulaha ari mimitina salas eta yarfa'u ngangkat ngaleungitkeun sa Allah Gusti Allah al barokata kana kaberkahan min kasbihim tina kasabna ummati. Kasabna teu berkah dikarasa. Sanajan gajina teh loba tapi buros wae gitu nya beak wae bari jeung beak teh henteu kana perkara anu alus gitu pake poya-poya seumpama jadi henteu berkah kan berkah teh ziyadatul khair fil khair ala sabil khair tambah-tambahna kaalusan dina kaalusan dengan cara anu alus. Oke urang gawena halal alus tanya kaalusan tapi geus meunang gaji teh dipolahkeun kana perkara anu eueuh gunana atau anu haram. Tuh jadi henteu barokah teu tambah kasaean dina hasil anu halal tadi teh. Oke hasil alus lah gitu nya, tapi merek urang bere ka batur tapi teu bener merekna. Teu ala sabil khair. Sehingga jadi ngenyerikeun batur urang barokah. Diangkat ka berkahanana. Wasaniyatunya ari anu kadua tina salah si baliyat eta yusallitu ngawasakeun sa Allah Gusti Allah taala bari malur sa Allah alaihim ka ummati sultanan kana ka sultan zaliman anu zalim pemerintah anu zalim sabab naonnya umat nagi teu ngagugu ka ulama ka fuqaha sehingga engke milih pemerintah nage deui teu sesuai jeung arahan ti ulama. Sagala anu penting mah meureun bisa naon nya. Nu penting mah populer, nu penting mah naon lah punya power naon tapi henteu peduli ka rakyatna janji-janji manis hungkul. Wasali satunya ari anu katiluna wa ieu nu paling parah. Eta yakhrujuna pada kaluar sa ummati minad dunya tina dunya bigari imanin kalan tanpa iman. Umat di dia teh lain dengan seukur umat ijabah tapi umat dakwah ongkong gitu. Mungkin itu. Kan aya umat ijabah, aya umat dakwah. Umat ijabah mah anu nyubadanan kana dakwah Kanjeng Nabi. Anu teu nyubadanan kana dakwah Kanjeng Nabi mah disebutna umat dakwah. Seperti orang kafir ya. Karena Kanjeng Nabi teh diutus ka sadaya umat manusia. Nah umat jalma kafir nu ayeuna ge eta teh umat Kanjeng Nabi. Ngan umat dakwah yang dakwah ini sampaikan ajaran agama Islam. Lamun aya nu narima kana ajaran agama Islam berarti disebutna umat ijabah mukmin. Teu meliputi kan dua umat ieu. Anu mukmin mah nya tetep ya insyaallah nya dina maotna nyanda keimanan sakanajan meureun kasabna kurang berkah tuluy menghadapi pemerintah anu zalim. Teh jalma anu bangkeurak pisan mah jauh ti ulama
teu nanyakeun kumaha ieu kewajiban urang sebagai jelema teh kan kudu marifat ka Gusti Allah. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi istiqon pangheulana anu wajib ka jalma teh kan urang kudu marifat ka Gusti Allah teh nyaho ka dinya sehingga tetep dina kakafiran nya maotna dina kakafiran. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan anu ipis imanna oge kusabab iman teh agama Islam ti kolot nya warisan ti kolot teu daek ngaji ka ulama akhirna murtad. Nauzubillahi min dzalik. Mantak penting urang rerejengan jeung ulama fuqaha teh. Mun bisa mah nya ulama sekaligus fuqaha. Arif billah sekaligus faqih bi ahkamillah. Wal maqalah tuji ari maqalah asali satu anu katilu tadi nama rek nepikeun 15 ieu teh. Supaya dua kalieun gitu. Bab sunah ieu teh. Ngan sabet kabendagna we. Wal maqalah tuji ari maqalah asali satu anu katilu tina 30 maqalah mau itu. Etan Abi Bakrin diriwayatkeun tampi ti Abu Bakar As-Siddiq anu banget jujurna anu banget ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi radhiyallahu anhu radhiya muga mikarido sa Allah Gusti Allah anu ka Abu Bakar. Abu Bakar teh nami aslina Abdullah bin Abi Quhafah. Bapana teh Abi Quhafah alam kunyah ngaran asli bapa nama Utsman. Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab. Tepangna sareng Murrah. Sareng Kangjeng Nabi teh di akina nya Murrah bin Ka'ab. Masih suku Quraisy kan. Man dakhala al-qabra. Tegasna kalam man dakhala al-qabra. Diriwayatkeun ti Abu Bakar. Naon lah tutong tegasna. Naon man dakhala al-qabra. Kalam man dakhala al-qabra. Man ari sawe jalma eta dakhala lamun asup sa man al-qabra kana kuburan. Bila zadin kalawan tanpa bekal. Ai tegasna minal amali tina amal as-shalih anu saleh. Anu pantes disebut amal. Amal saleh teh kan as-shalih teh anu pantes anu patut. Amal anu pantes disebut amal teh kumaha? Disebut amal saleh teh. Kan saleh teh anu patut. La yasruhu anu teu patut mau sarta huruf naon dalil ismi wal haru ma la yasuhu ma'u dalil ismi wala dalil fi'li anu teu pantes anu teu patutnya. Tah amal saleh secara bahasa gitu, amal anu pantes disebut amal. Tah amal anu pantes disebut amal teh nya amal anu akur jeung ketentuan agama. Karek disebut amal saleh. Ari amal teh akur jeung ketentuan agama mah teu disebut amal saleh. Tah jalma anu asup kuburan diasupkeun ku batur nya. Nah, jangan nu diasupkeun ku nya maksudna teh maot kitu nya lah. Jalma anu maot tanpa mawa bekal amal saleh anu bener-bener patut disebut amal. Pakaan nama maka kaya sanya-nyana rokiba numpak si jalma al-bahro kana lautan bila sapinatin kalawan tanpa parahu. Urang rek naon teh ngojaynya numpak lautan tanpa parahu. Nya urang ka lautan tanpa make parahu bakal titeuleum. Payagroku maka titeuleum saman warkon kalawan teuleum la khalas anu teu aya salamat eta maujud lau pikeun siman illa biman angin kalawan jalma yungkidu anu nyalamatkeun sama biman nya kasih man anu awal. Itu make parahu. Katamba itu mau amal saleh. Eta teh ibarat urang ulin ka laut teu moal parahu bakal titeuleum. Berejeung moal bisa teu bisa ngojay deui nya. Di tengah lautan. Ari di pasisian urang bisa ngojay. Di tengah-tengah
moal bisa ngojai. Sakumaha urang ahli perenang oge, ada di tengah-tengah mah di laut kan, nepi ka mana kuat nepi ka mana ngojai. Can meureun lamun amprok jeung hiu Armageddon. Kumaha? Da urang bisa salamet teh lamun aya anu nulungan tim SAR. Tah tim SAR teh saha? Di antaranya ulama. Da ulama lamun rek asup ka surga teh Gusti Allah sok asup ka surga jeung heg tulungan jalma anu sakersa maneh. Di antaranya termasuk doa indung bapa, doa ti dulur-dulur eta teh bisa nyapaatan jeung urang di alam kubur teh. Kama qala seperti yang ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma henteu al mayyitu ari mayyit. Fi qabrihi dina kuburan si mayit eta illa kal goriki angin seperti jalma anu titeuleum. Dininya aya taan teu al mutagawisi atau al mugawisi. Kurang mangge al mugawisi. Dina sapali riwayat lima al mutagawisi. Amun ningali dina ihya kitab ihya. Al mutagawisi. Nya harita ti romo lagi al mugawisi. Anu menta tulung. Ayat talibi tegasna anu menta lian yugosa kana yen ditulungan saha gorib. Mayit di alam kubur teh, di alam kuburna teu beda cenah ibarat jalma anu titeuleum menta tulung hayang aya anu ngangkat, hayang ngajait, hayang anu nyalametkeun. Dina hadis dina ihya mah nya aya tambahan deui yantadiru da'watan talhaquhu. Ada guan doa anu tepi ka manehna min abin ti bapana au ummin atawa ti indungna au akhin atawa ti dulurna au sodikin atawa ti baturna babaturan hayang didoakeun. Mantak urang mah nya alhamdulillah tiap salat teh istighfar lain ngan saukur li tapi wali-wali daya tambahan deui wali masyayikhina wal ikhwanna wah gitu kabeh ngabantu karunya malah dibid'ah-bid'ahkeun. Ya Allah. Pan puguh dina hadis kayak gitu. Ngadaguan doa ti dulur-dulur ti indung bapana. Nya ayeuna teu percaya silakan ke rasakeun ke lamun di alam kubur. Da kitu embung ngadenge embung ngagugu kana keterangan engke we alaman kusarangan. Lamun daek ngagugu kana keterangan mah persiapan di ayeuna. Urang ayeuna lamun sering ngadoakeun ka batur keur hirup keneh. Urang engke lamun keur maot teh bakal loba nu ngadoakeun. Eta memang luar biasa nanya. Keterusan hadis teh wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Sanyana hadiah jalma anu harirup jeung nu maot mah nya memang metakeun istighfar di antara hadiah teh. Nya hadiah, mere bingkisan urang gift. Ka nu maot teh nya istighfar mah metakeun hampura. Seueur caritana jalma anu keur disiksa tapi di jeda heula siksaanna kusabab menang doa ti anakna kusabab anakna keur ngaji kusabab anakna keur maca Quran sanajan urang teh Allahumma ausil teh kitu asal di awalna urang teh pas nyieun teh maca bismillah heula minimal mun maca bismillah bahkan saurina hadis mah lamun urang rek nyieun budak baca bismillah heula minimalna. Maka nanti setiap napas lamun tina hubungan eta teh ditakdirkeun jadi budak ku Gusti Allah teh. Maka setiap ngapan eta budak teh dihitung kalusan. Nepi ka anak incuna nepi ka poe kiamat. Penting mumpung sampe kawinnya kudu apal. Minimal bismillah heula. Kadituna Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tuluy mun bisa mah urang teh salat sunat heula. Bersih heula gitu. Bersih hati, bersih zahir batin. Awewe sabuat urang wiridan kan sanggeus salat sunat teh urang teh dianjurkeun maca surat-surat pilihan. Da sabuat urang maca surat awewe ditadangdan.
dijelaskeun dina Quratul Uyun geus ngaji can nyoba terjemahan lah buka tinggal dibuka atau baca we langsung Quratul Uyun kalau sagala ngandarkeun terjemah bisa. Nah eta penting teh saur Abu Bakar tuh ieu mah kalau sahabat ya, mulai karena kalau sahabat tadi manu dua tah dawuhan Kangjeng Nabi tuluy aya nu katiluna ka makalah nu katilu ieu mah dawuhan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar teh ya wah luar biasa lah. Can pernah minum khamr selama masa jahiliyah. Kan Sayyidina Abu Bakar teh lahir teh 2 tahun santos Kanjeng Nabi lahir. Sampai Sayyidina Abu Bakar. Jam sabaraha? Masih kuat kan ya teh? Iya. Ya minimal lebih ke 7 wae mah teh. Wal maqala teh ari maqala ar-rabiatu anu kaopat tina 30 mau itu. Eta an Umar diriwayatkeun ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amang heula kana syarah. Nukila dinukil. Ani Syekhi tampi ti Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, didinya As-Samawi atau As-Samlawi? As-Samlawi. As-Samlawi. Naon anna nabiyya sanya nyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadeu Kangjeng Nabi naros Kangjeng Nabi li Jibril ka malaikat Jibril alaihi salam sif jelaskeun li ka kaula nyipatan anjeun pangnipatankeun ku anjeun pangjelaskeun panggambarkeun pangdeskripsikeun ya sifat sifat tausif kayaknya aya kan aya manhaj tausifi cara ya, dengan metodologi pendeskripsian yang menggambarkan coba gambarkeun ka kami li ka kaula saur Kanjeng Nabi hasanati Umaro kana pirang-pirang kehalusan umat coba kumaha gambaran kehalusan umat teh cenah ini lebih naros ka Jibril faqala maka ngawalar malaikat Jibril laukana til biharu laukana lamun bukti naon al biharu pirang-pirang lautan loba berarti lautan teh jamak lain bahru tamida dan jadi mangsi wasyajaru jeung tatangkalan jeung naon asyajaru tatangkalan eta aklaman jadi pulpenna lautan dijadikeun mangsi tatangkalan di alam dunia dijadikeun pulpen lama hasortu maka moal bisa ngitung kaulaha kana hasanati Umar semua kahitungin aku kami dina kehalusan Umar lamun lautan dijadikeun mangsi nya tuluy tatangkalan di alam dunia dijadikeun mangsi dijadikeun pulpenna dijadikeun kolam moal bisa kacatetkeun kebaikan Umar luar biasa. Pakola maka teras nyarios naros Kanjeng Nabi sif gambarkeun ka li ka kaula pangyipatankeun li ka kaula hasanati Abi Bakrin kana pirang-pirang kasayan Abu Bakar coba gambarkeun kumaha kahalusan Abu Bakar kebaikan-kebaikan Abu Bakar pakola maka ngawalar sa Jibril Umaru ari Sayyidina Umar eta hasanatun hiji kahalusan min hasanati Abi Bakrin anu tetep tina pirang-pirang kealusan Abu Bakar. Sayyidina Umar anu kasayan-kasayan teh lamun laut dijadikeun mangsi tatangkalan dijadikeun pulpen geus moal bisa nuliskeun kana kealusan-kealusan Sayyidina Umar. Tah Sayyidina Abu Bakar mah kealusan-kealusan Sayyidina Umar anu kitu teh Sayyidina Umar hanya satu dari banyak kebaikan yang kehalusan Abu Bakar luar biasa. Motonya lamun ningalikeun mimiti asup Islam jelas Abu Bakar leuwih mimiti. Tuluy dina bab sedekah Abu Bakar pangheulana wae. Dina bab ngabenerkeun ka Kanjeng Nabi pangkuatna wae gitu. Tuluy dina ngarijengan Kanjeng Nabi
panglamina sareng Kanjeng Nabi. Bahkan dicarioskeun dina Al-Qur'an izhuma fil ghar. Ketika Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar aya di Gua Sur. Dicarioskeun beka kitu. Luar biasa lah. Sayyidina Abu Bakar. Bahkan khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar, saur Sayyidina Ali. Saur Sayyidina Ali. Mana sih hadis itu? Khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin wa Umar. Saur Sayyidina Ali. Maka Syiah, ongko Syiah teh hanya mengambil hadis-hadis di Sayyidina Ali. Syiah Rafidah khususnya. Tapi hadis ieu teh mutawatir hadis sebenarnya. Tapi itu dipakai. Cik Sayyidina Ali sendiri khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin wa Umar. Ya, pang alus-alusna umat Kanjeng Nabi santos nabina teh nyata Abu Bakar jeung Umar. Terus Sayyidina Ali ge mengakui eta Rafidah jeung kudu ngapirkeun ka sahabat anu sejen selain Sayyidina Ali. Para ulama ahli hadis ge kaget nah hadis ieu itu diriwayatkeun ku Rafidah mah. Kumaha dawuhan Sayyidina Umar? Naon izud dunya diriwayatkeun di Sayyidina Umar naon izud dunya ila akhirih. Izud dunya ari kamuliaan dunya eta bil mali tetep kalawan harta. Wa izul akhirat jeung ari kamuliaan akhirat eta bisolihil a'mali kalawan pirang-pirang amal anu soleh. Maksudna kumaha teh? Ai tegasna. Fala tataqwa maka henteu jadi kuat naon umurud dunya pirang-pirang urusan dunya. Wala tasluhu jeung moal alus moal patut naon umurud dunya illa bil amwali angin kalawan pirang-pirang harta. Kudu aya duit. Hayang ngadegkeun pasantren kudu boga duit. Hayang boga kobong kudu boga duit. Urang teh. Urusan bangun membangun kan duniawi. Urusan dunia. Tapi urusan dunia bisa jadi urusan akhirat kan teman. Jadi urusan akhirat lamun niatna bener. Jadi urusan akhirat. Ya urang hayang ima alus ge kudu boga duit. Hayang boga pamajikan geus kudu boga duit. Da para artis kararincrong gitu teh. Eta teh biaya eta ge semua kuat terus duit gitu. Urusan dunia ya moal kuat jeung moal alus kecuali nya make perantaraan harta. Lamun memang urang hayang nanti ngalus-ngalus dunia hayang nguatan dunia gitu. Bab dunia. Wala tataqawa jeung teu jadi kuat nan umur akhirat pirang-pirang urusan akhirat wala tasluh jeung teu alus nan umur akhirat illa bil a'mali angin kalawan pirang-pirang amal as-solihati anu soleh anu alus anu pantas teh disebut amal. Urusan akhirat mah kudu amal soleh. Teu amal soleh mah aduh tadi teh jika di laut di tengah-tengah laut teu make parahu. Wa maqala tu jeung ari maqala al-khamisatu anu kalima tina 50 tina 30 maqala. Mau'izah eta an Utsman diriwayatkeun ti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunnurain anu ngagaduhan dua cahaya. Sayyidina Utsman. Sabab Sayyidina Utsman menikah kana kadua putri Nabi. Teu aya sahabat sejen anu sampai bisa menikahi dua putri Nabi. Sayyidina Ali ngan hiji. Ada Sayyidina Utsman mah dua. Kawitna ka Sayyidah Ruqayyah. Terus Sayyidah Ruqayyah pupus dinikahkeun ku Kanjeng Nabi ka Ummu Kulsum. Disebut teh gelar teh Dzunnurain, anu ngagaduhan dua cahaya. Putri Nabi Ruqayyah sareng Ummu Kulsum. Radhiyallahu anhu. Naon anu diriwayatkeun teh naon hammud dunya. Hammud dunya ari bingung urusan dunia. Eta zulmatun jadi popoek fil qalbi dunia qaf atau to. Jadi qaf. Benar. Aya cetakan teh to. Salah. Fil qalbi dina hate.
Orang bingung nguruskan, bingung mikiran dunia. Teh bakal jadi satu titik hitam di hati orang, bakal jadi pokok. Lamun tiap hari nanti bingung mikiran dunia, wah semakin gelap hati. Wa mul akhirat jeung ari bingung urusan akhirat. Eta nurun jadi cahaya fil qalbi dina hate. Aya tegasna al huznu ari sedih fil umuri dina pirang-pirang urusan al muta'alliqati anu cumantel naon umur bid dunya kalawan perkara dunia kalawan dunia eta soro jadi naon al huzn eta musliman anu moekeun fil qalbi dina hate jadi poe wal huznu jeung ari sedih susah fil umuri dina pirang-pirang perkara urusan al muta'alliqati anu cumantel naon umur bil akhirati kalawan akhirat eta soro jadi naon al huzn eta munawwiron anu nyaangan lil qalbi kana hate. Allahumma ya Allah la taj'al muga ulah ngajantenkeun Gusti ad-dunya kana dunya akbar hammina kana panggede-gedena kabingung kami wala mablago ilmina jeung henteu jadi tempat nepi ilmu kami kanyahona teh ujung-ujungna teh dunia teh ya Allah mudah-mudahan ulah kitu kabingung jeung tujuan teh ulah dunia tujuan numpang gedena di diri urang teh ulah aya dunia maksudnya teh ulah sampai dunia jadi tujuan paling besar ulah sampai jadi akhir dari segalanya di masalah orang teh gitu. Tetapnya orang nguruskan dunia kudu aya, nguruskan dunia. Tujuan orang memakmurkan alam dunia kudu aya. Ngan orang teh tujuanna ulah sampai nepi di dunia wungkul kudu aya ke akhiratna. Kudu nepi ka akhiratna. Wal maqala tu jang da urang ge boga pasantren teh. Lamun boga pasantren teh mah cek di dunia bener cenah. Kiai boga pasantren santrina loba. Di dunia lamun ningali kadinya wungkul mah gitu. Tapi lamun orang nanti niatan nepi ka akhirat ieu teh urang ada nya pasantren anu tohaga kieu anu kuat santrina loba ieu teh jang bakal urang ka akhirat ngaji ngajarkeun ilmu agama ulah sampai berhenti ti urang teh boga santri boga pasantren anu alus ulah sampai gitu tapi ieu teh jadi sarana urang jamaah loba wal maqalat jari maqala asadi satu anu kagenep tina 30 maqalah mau itu eta an aliin diriwayatkeun ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu wa karrama saramuga ngamuliakeun sa Allah wajhahu kana zatna Sayyidina Ali tu wajah teh diartian kudat kan wajah teh bis seueur manana aya wajah bimakna zat, aya wajah bimakna hate, aya wajah bimakna beungeut. Lamun memang pemahaman teh kudu diakurkeun jeung pemahaman para ulama cara memahaminya oge deh. Tuh, ari Sayyidina Ali mah ditambahan karamallahu wajhah. Jawab naon Sayyidina Ali mah can pernah ibadah karena tapekong sama sekali. Bahkan ti leuletikna Sayyidina Ali mah asup Islam. Sayyidina Ali mah
kira-kira umur 10 tahunan. Dina sabeulah riwayat 8 tahun, dina sabeulah riwayat 8 tahun. Kangjeng Nabi dinten Senin 12 Rabiul Awal nampi wahyu pertama diangkat jadi nabi. Dinten salasana Sayyidina Ali asup Islam. No. Pangheulana. Nya saur Imam Suyuti nya dina Tarikhul Khulafa gitu. Dinten Senin Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi, dinten salasana Sayyidina Ali masuk Islam. Berjeng usia nanti sekitar nya 10 8 tahunan. Si alit kayaknya. Wa man arisawe jalma eta naon kalam man kana ila akhirih. Man arisawe jalma eta kana lamun bukti saman eta fi talabil ilmi tetep dina neangan ilmu. Kanat maka bukti naon al jannatu surga eta fi talabi tetep dina panyuprih si iman. Jalma anu neangan ilmu maka sarua jeung keur mencari surga. Orang yang mencari ilmu sama dengan orang yang sedang mencari surga. Wa man jeung ari sawe jalma eta kana lamun bukti saman eta fi talabil maksiati tetep dina neangan pamaksiatan. Kana maka bukti naon annaru naraka eta fi talabi tetep dina panyuprihna si iman. Ai tegesna man ari sawe jalma eta istaqala lamun katungkul saman fil ilmi dina ilmu annafi anu bermanfaat. Ingat ya, ilmu nu manfaat teh ilmu anu mantak nambahan urang sieun ka Gusti Allah. Rek ilmu naon bae. Allazi nyatana ilmu la yajuzu ilmu nafi la yajuzu anu teu wenang lil baligi pikeun jalma anu balig al aqili anu berakal normal lawan jahluhu bodoh kana allazi. Teu meunang bodoh ieu mah. Kana maka bukti saman anu neangan anu keur sibuk ngaji ilmu bermanfaat, ilmu fardu ain minimalna heula tuluy geus beres fardu ain nu fardu kifayah tapi fardu kifayah ge anu mantak nambahan urang sieun ka Gusti Allah gitu nya. Tuluy ilmu-ilmu anu sunatna eta ge dijadikeun bahan urang nambahan sieun ka Gusti Allah, maka kana bukti fil haqiqat kana bukti saman fil haqiqati dina sabenerna dina hakikatna eta taliban anu neangan nyupri lil jannati kana surga waliridallahi jeung kana karidon Allah taala bari maluhur sa Allah. Keur masanten teh gitu keur mencari jalan surga jeung ingin mendapatkan keridhaan Allah nu masanten teh. Wa man jeung ari sawe jalma eta kana lamun bukti saman eta muridan anu ngarepkeun lil maksiati kana doraka. Kana maka bukti saman fil haqiqati dina sabenerna mah dina hakikatna eta taliban anu nyuprih anu neangan linari kana neraka wali sukhtillahi jeung kana bebendu Allah taala bari maluhur sa Allah. Nya maksiat dilarang ku Gusti Allah. Diancam lamun ngalakuan ieu diancam asup neraka malah maksiat. Berarti ketika urang ngarentekeun hayang maksiat ge dina hakikatna urang teh hayang neraka, hayang dibenduan ku Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Eta lamun aya bahasa mikahayang ya, hayang doraka. Hayang doraka. Tapi ieu mah teu kuat sih umur ka bawa ku nafsu. Tah kieu eta mah aya dina kawal nangkin nu salajengna nya. Geus aya 11:30. Sepeting teuing lah. Wal maqalatus sabi'ah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.